di urang mah ge kelompok aspek Cianjuran aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu ti Kangjeng Nabina baka speaker diharamkeun bidah ti Kangjeng Nabina sebab as-saut yakhruju minal hadid pawaramun nyanangan nyahonangan sakitu kan suara nu kaluar tina besi eta haram dina sulam topik teh kan kos kitu teh abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu kunaon ieu pan suara nu kaluar tina besi suara besi kaluar ti besi eta haram ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen beda atuh tah abah tah nah ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus teu bisaeun teh mah teu ngaji mantek cek nya atuh eta as-saut yakhruju minal hadid suara nu kaluar ti besi jadi besi bersuara gitar pet ding dong ding dong ding dong ding dong ding kita siapa suri heran kos kitu bae ge atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo naon ngaranna tuh atau emang siap bawa gajing aja anu sok di meja teh naon ngaranna siapa nyaho kabeh heran berarti siapa pemain ieu nah eta goong keluar suara tina besi eta gitar keluar suara tina kawat besi kita anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna ai ieu mah kaluarna ti sungut urang melalui mukabbirus saut geus dipermasalahkeun ieu mah keujeun papanjangan itu moal aya eureun-eureunna geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun ieu mah keur carita kajeun heula ayalah sakelompok model kos kitu moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah ieu mah keur carita nyana ku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah aya HP makan nyana ge baroga ikan teu harti geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan kurang kumaha nu ngalawanan baheula angsa dili jagot di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan ko maka di ka Abah mari teh geus ulah dilawan lah cek nyana ge balik sorangan berarti eleh kan jana balik sorangan mah KO karena tamat dilawan balik aja nyana nyandong mah di dia kurang teu dibere dahar balik bae ka jeung kumaha ge kurang baheula mah sering jasa ngadenge kos kitu kakara kuari bereda-reda lantaran aya HP speaker haram HP mah nyana baroga cek nyana HP mah lain speaker heuy buka coba ku sia buka bareng dibuka bener ya yeuh tah mah speaker ge cenah incuna jadi jana haram as-speakerul kabir gitu alladzi kana fil masjid huwa haramun wa ama speaker fil HP gitu kan anu leutik teu kadehe bahwa incuhu bahwa halalun aja kabalingar betungtuna kajeun mah ieu mah keur carita tetep nya namanya kitu bae tetepnya nama haram bae keun keuna aya kos kitu antepkeun urang ulah kumaha nyana ngaharamkeun sasalaman jeung urang ai kuat mah nyana masalah urang mah henteu ja urang mah boga aturan nu haram sasalaman mah ahli bid'ah dina akidah anu nyieun aturan-aturan Islam anu nyieun aturan syariat di luar ketentuan syariat eta lah ahli bid'ah nu mantak urang lamun ngaji Faidul Makiyah kapan dijelaskeun bid'ah teh aya sabaraha macam aya bid'ah hasanah bid'ah qabihah dan lain-lain sebagainya eta geus urang bagian urang ahli sunnah wal jamaah nyana ge ahli sunnah wal jamaah dibaca Faidul Makiyah balik deui haram bae asal urang nyaritakeun bae ke urang adu argumen lah geus ulah make adu-adu pokona di dinya mah geus ahli haram bae hese kan jeung atau ese ngadu kumaha jeung geus teu kudu diadu-adukeun antepkeun geus ieu mah keur carita sekelompok aspek